sahabat anak solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Kumaha damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Kali ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yuk simak baik-baik. Pengajaran 7 Kadaharan Sehat Khas Sunda. Di Surabi nyaeta olahan tina tipung beas nu sanggeus diuyahan jeung parudan kalapa diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun make suluh. 2. Karedok atawa pecel. Karedok nyaeta kadaharan Sunda nu dijieunna tina campuran sayur jeung make bumbu kacang. Karedok sayuranna atah, pecel sayuranna asak. 3. Ulen. Ulen nyaeta kadaharan Sunda anu dijieunna tina beas ketan bodas anu meunang nutuan. 4. Awug. Awug nyaeta kadaharan Sunda anu dijieunna tina tipung beas, tipung ketan jeung gula beureum. Peuyeum. Peuyeum nyaeta kadaharan anu dijieun tina sampe atawa beas ketan anu meunang nyeupan, dicampur ragi, dibunian 2 atawa nepi ka 6. Comro. Comro dijieun tina parudan sampe anu dibentuk buleud atawa lonjong, anu bagian jerona dieusian sambel oncom nu saterusna digoreng. Mangkana kadaharan ieu dingaranana comro anu mangrupa singketan tina oncom di jero. 7. Misro. Misro dijieun tina parudan sampe anu dibentuk lonjong sarta bagian jerona dieusian gula beureum nu saterusna digoreng. Alatan eta pisan dingaranan misro anu mangrupa singketan tina amis di jero. 8. Bacang. Bacang nyaeta kadaharan sabangsa leupeut atawa lontong dijieunna tina beas beunang ngagigihan. Biasana make jeroan atau eusina mangrupa daging rogut, daging jeung sayuran dibungkus ku daun awi atawa daun hanjuang. Bugis. Bugis nyaeta kadaharan sabangsa amis-amis tina ketan. Tipung ketan dieusian enten, dibungkus ku daun jawu sahuapeun. Ngolahna 10. Onde-onde. Onde-onde nyaeta ngaran kadaharan anu rasana amis, dijieun tina tipung ketan anu dibuleud-buleud. Di jerona dieusian ku enten atawa kacang jerona. Tuluy dipuih-puih di luhureun sikiwijen. Nepi ka eta sikiwijen teh nempel atawa napel minuhan bagian luarna. Sanggeus kitu digoreng. Tidak terasa pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat dan anak-anak tetap semangat ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.